Pak. Mana beki dia sabeki ripuh hirup teh beki caludi kieu ih. Tuh bener not, urang caludi kitu. Heuh nyawa mana caludi kieu, mana karoba masalahnya. Heeh not, urang keur loba masalah duit, dek usaha kahalang ku aturan. Heuh nya Indonesia teh saloba aturan kieu, macakan urang mah yang pindah ti Indonesia teh. Emang mana dek pindah ka mana not? Ka Cicalengka. Sarua kere ka Indonesia teh not. Moy, ujang teh sebenarnya bogoh ka Moy. Ah, tahayang siapa leutik keneh? Kan bae atuh Moy leutik keneh ge. Bung. Urang jeung maneh teh beda umur. Hei, tangkurak. Dengikeun nya, umur hanyalah angka, masa lalu Bang bisa dipaksa Moy. Duh, mana di komplek ieu can menang ka bogohnya. Heeh, Pak, doh lieur aing euy. Ieu we tadu bobogohnya awe di FB maneh. Ah, adul mah sok bingung, Pak euy, bobogohan jeung awe di FB teh. Bingung kunaon ieu maneh? Bingung ngarenehanna, Pak euy. Moy, Bapak rek nanya ye ka Amoy. Nanya naon, Pak? Amoy boga kenangan terindah teu boboganya si Firman. Aya, Pak. Naon kenangan Amoy? Pas di parawanan ku si Firman. Anjay ngeuna pisan. Kaparawanan urang teh sebenarnya namanya mah jang lalaki nu dipikabogo pisan ku urang. Ya. Bener teh goblok. Cep, bener. Bener adik. Put, dari mana geus jadian si Firman? Nya anggeus atuh urang mah geus jadian ti bulan kamari. Ah, mana yang lebih memilih si Firman dibanding urang? Si Firman mah romantis, unggal panggih teh mere wae bunga ke urang. Ari maneh? Ye, Put, nean kabogoh mah nu jiga urang, nu humoris, lain anu romantis. Nya bening jeung nu romantis atuh unggal poe mere bunga. Emang sia teh jelema paeh goblok. Ngopo ngirim bunga? Sia we anjing goblok. Cirah rieur aya ubarna. Coba nu maneh teh mun rieur aya ubarna eueuh. Hewe anjing.